Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana dimana bae ayana, tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade neraskeun hanca carita kasarung kaliang maung carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna sumanget tina medar cariosna sareng deui tiasa ngarengsekeun sadaya carita anu dipidangkeun dina ieu channel. Mangga soklah ditekannya wargi. Ayeuna hayu cuang kawitanan. Gas ini ulah cerik ulah sedih sagala keun bae antepkeun barudak mah ari silih pikabogoh makeun bae ngan sanajan maranehna silih pikabogoh ari sidirmana tetep bae kalakuanna teu balega urang makeun. Ku akang mah pasti didagor pokona mah moal nempo anakna bogoh ke anak urang moal. Ayeuna mah hayu urang sare kekepan heula ieu akang ieu tiris ulah cerik bae mendingan henen-henenan yuk jeung akang di kamar. Ayo gelis ulah cerik bae gelis. Aduh sayang akang geus kolot geus kitu hok ngomong teh kuas nu ngora bae beli ngarayu kitu aya bae akang mah tapi resep kan ku akang dirayu-rayu ulah sok kitu geura ketengah henen di kamar mah sok minta deui nambah. Iraha kuring minta nambah akang beureunan eta mah nu sok tara ieu sok kakarage anggeus hayang deui cek BNI tapi bari seuri geus kitu mah maranehna teh ngoloyong asup kanggon teu karasa waktu teh nyarele ka cida terehna puting teh geus kaganti ku beurang oge geus ngagilir karena datangna waktu sore. Si Ucil harita geus datang jeung Lisnawati ngahaja dina waktu sore kulantaran manehna hayang ngobrol jeung indung bapana bari nyantai kitu. Dina pamikiran si Ucil mah mobil teh eureun dihareupeun imah agreng kolotna Lisnawati harita neuteub bari imut ngagelenyu ka dirina. Aduh akang geuningan gumi akang teh ka Cida Ageung sareng saena abdi mah teu nyangki. Aduh Gusti teu nyangki akang. Cek Lisnawati bari lurat leret kasa budeureun imah agreng Mang Omon anu ngajelngleng di hareupeunana. Teu kayak nyarios kitu da bumi mah naonnya lah teu kedah di ugang agung kumaha ayeuna mah tos lah teu kayak ngemutan atawa sareng akang kali tujuh nepangan sepuh akang kapan nyai oge tos hoyong tepang sareng indung bapak akang kan sareng mi bae kolot akang oge kitu hoyong enggal kenal nyai. Cek si Ucil bari muka panto mobil teu lila oge manehna ngabuka panto gigir keur Lisnawati tuluy nyolodorkeun leungeunna ditarima ku Lisnawati. Maranehna teh laleumpang bari silih teuteub pinuh ku kageget bari lempang muru katerlas teh Lisnawati nyarita deui. Kang naha sepuh kang teh moal kumaha ka abdi. Kumaha-kumahana nyai moal atuh kapan geus puguh kolot akang teh hayang tepung sareng nyai ayeuna mah tos ulah loba pamikiran yuk sareng akang urang tepungan cuang ngobrol. Cek si Ucil harita nembalan kitu geus kitu mah maranehna teh
lalempang muruka terlas ari hate Lisnawati mah dagdigdug teu pararuguh dina hate nate ngagerentes. Aduh, aya naon nya kok kieu pisan. Nah bener teu geunah pikiran ieu teh pada rek tepung sareng sepuh Kang Kuswara atawa naon nya, tapi aneh eta anu aya dina jero hate Lisnawati harita. Teu lila oge maranehna teh geus nepi karohangan tamu geus diuk Lisnawati teh ari si Ucil mah kahareupeula sakedeung ngabejaan pambantuna anu keur ngepel nitah ngabejaan indung bapana. Bi wayah nanya geruan heula bapa jeung emak kuring mah teu enak ninggalkeun Lisnawati, tah kenalkeun ka boh kuring teh ieu yeuh ceuk si Ucil bari langsung ngenalkeun Lisnawati sanggeus pambantuna nyamperkeun. Aduh meuni geulis nyai, aduh meuni resep pisan geuning tiasaannya ujang mah milarian pibojoan teh. Aduh Gusti meuni resep, bibi mah meuni resep ceuk si bibi langsung nyarita kitu bari seri leutik. Ah bibi mah aya bae kumaha atuh nya, berenang ieu teh tos anugerah bae teu nu kawasa kenging kaleuwih muji ka abdi ke pangambung abdi hiber ke kumaha bibi ceuk Lisnawati bari imut ngagelenyuk. Ah peraku teuing nyai dares, bibi mah ngamuji teh sanes omong kosong, lamun teu geulis mah meureunana moal disebat geulis ku bibi oge ceuk si bibi nyarita kitu deui bari seri oge. Geus bibi geus heula kedai ngobrolna tepungan heula jig bapak jeung emak angka ka dieu kitu. Ayeuna tos datang Lisnawati hoyong geura kenal sareng bapak jeung emak ceuk si Ucil harita langsung ngomong deui kulantaran pembantuna acan keneh indit masih nangtung digigireun Lisnawati. Uhunnya ampunten ujang, ampunten kaela sakedap-sakedapnya ceuk si bibi bari ngaleos tuluy ka jero rek ngabejaan indung bapak si Ucil. Teu lila oge trojol Mang Omon jeung Bi Enih teh arasup karohangan tamu langsung nyolongkrong ngajak sasalaman ka Lisnawati bari nyarita. Aduh geuningan bagia teuing geulis, aduh bagia ieu nya nu namina Lisnawati teh ceuk Mang Omon langsung miheulaan nya nanya kitu samemeh Bi Enih nyarita oge. Bener geuningan kacida geulisna nya teh, aduh bagjat pisan mama bagja bisa tepung sareng nyai teh geuningan jauhanan daek ka dieu na tadi naon moal dibenduan ku ibu Rama nyai ceuk Bi Enih harita langsung nanya kitu bari neuteup ka Lisnawati anu ti tadi imut ngagelenyuh matak ka irut anu nempo ku alus-alusna imutna lambai anu geulis teh. Henteu tadi kan tos wawartos heula ka bapak sareng ibu pamit wawartos meureunana abdi teh moal aya di dieu ayeuna di payuneun bapak sareng emak. Hapunten nya bapak emak abdi mah teu nyanakna naon ka dieu teh ngagilincing bae da kumanya tadi teh abdi hoyong lireun heula di warung teu kenging saur Kang Kuswara teh ceuk Lisnawati langsung nembalan bari nyarita kitu kawas anu era. Alah ulah pikir anu kararitu
di bumi ma oge seueur kadaharan mah lain kitu Bapak. Cek BNI harita ngomong deui bari neuteup ka salakina anu sarua pada ngusahakeun saperti teu boga pamikiran nanaon deui padahal mah geus dirancanakeun arek nyaritakeun sagala rupana engkena sanggeus ngobrol masalah pribadi si Ucil jeung Lisnawati. Atuh puguh da kadaharan mah moal kurang di dieu teh kudu barang bawaan nanaon Nyai geus daek datang ka imah Bapak oge ka Cida Bagjana Bapak mah sok ayeuna mah dariuk-tiuk sok taleut heula caina ulah dianggurkeun bae aya kuehna dahar kuehna bisi lapar cenah rek dahar ke jeung si Ujang cik dahar bae da sanggup mah jeung laukna loba ulah hariwang cek Mang Omon harita langsung nyarita kitu bari neuteup ka Lisnawati anu ti tadi ngan saukur imut bagja kacida manehna teh kulantaran ditarima kacida hadena ku indung Bapak si Ucil. Nya Nyai sok ngaleut heula Nyai sameme urang neraskeun obrolan teh urang ngaleut heula santai bae santai Nyai cek si Ucil bari miheulaan nginum atuh Lisnawati oge teu cicingeun nginum saregot bari tungkul kulantaran teu kawasan neuteup indung Bapak si Ucil anu ti tadi pada neuteup ka dirina. Teu lila oge Mang Omon teh jeung BNI nanya deui ka Cida seriusna. Kieu Nyai ampuranya mama rek langsung togmol bae moal disumput-sumputkeun hayang nanya nah bener Nyai teh bogoh ka anak emak lain ngan saukur heureuy da naon da si Ujang mah nyebutkeun ka mama hayang bener-bener sok sieun teh Nyai bener engke kolot Nyai teu satuju pan beureunan moal enak engkena ka diri Nyai jeung si Ujangna. Cek BNI langsung nyarita kitu eueuh busa basi deui kulantaran geus hayang geuwat nyaritakeun sagala rupana. Bener Nyai kadenya ulah matak nyieun pikeuseuleun kolot Nyai biso teh kolot Nyai teh geus apal saha kolot si Ujang teh ambek teh satujukan berenang mal ngeunang ke teh kahirupan Nyai jeung si Ujang teh. Cek Mang Omon harita nyarita oge Mang Omon langsung teu dikilungan deui kulantaran hayang geuwat ngomong sagala rupana. Leres pisan abdi mah sareng Kang Kuswara teh teu aya niatan hoyong heureuy hoyong leres-leres sanes ngan saukur hoyong bobogohan hungkul upami diwidian ku Ibu Rama sareng ditakdirkeun ku nu kawasa mah abdi sareng Kang Kuswara teh hoyong rumah tangga. Cek Lisnawati langsung nyarita kitu. Bener Bapak mak ulah hariwang pan geus dicaritakeun kuring jeung Lisnawati teh lain ngan saukur heureuy hayang nepikeun ka ngawangun rumah tangga. Harita si Ucil oge negaskeun caritaan Lisnawati alus ari kitu mah alus ngan samemeh ngobrol kanu lain-lainan deui. Ayeuna Bapak rek togmol bae nyaritakeun kaayaan Bapak jeung emak teh sabenerna mah geus dipikawawu ku indung Bapak Hidep anu ngaran Dirman sareng Rotiah lain eta ngaran indung Bapak Nyai teh leres Bapak eta tah ayeuna
dengekeun ku salereanya ulah dipotong. Bapak rek ngomong jujur bae, sabenerna mah Bapak Nyai teh kacida ngamusuhan pisan ka bapak teh. Kumaha anu leres bapak abdi ngamusuhan kasalira? Kumaha caritana abdi mah asa kumahanya rewas. Harita Lisnawati langsung nyarita gitu, padahal mah Mang Omon kakara ngucapkeun kayan gitu, tapi hatena teh geus dagdikduk pinuh ku kasieun. Kieu ya ayeuna mah dengekeun nya Nyai supaya jelas segala rupana, rek ditek-tek ti awal nepi ka akhir sakali deui ulah dipotong. Bapak dina nyarita supaya Nyai ngarti kunaon bapak nyebutkeun Bapak Nyai teh kacida ngamusuhan anak ka bapak. Mohon mangga enggala terangkeun ka abdi mah geuningan teu nyangki bade ngadangu anu kieu. Aduh Gusti Akang, kumaha ya abdi? Harita Lisnawati langsung luah riwih ceurik kulantaran kacida kaget pancampur jeung kasieun anu kacida gedena. Cicing Nyai cicing ulah hariwang rek kitu rek kieu oge, Akang mah tetep cinta ka Nyai. Ulah sieun dangukeun bae kumaha anu bade dicarioskeun ku bapak Akang. Harita si Ucil ngusahakeun ngabeberah hate Lisnawati anu gerombai ku cai mata teu kawasan nahan deui kulantaran kacida pinuh ku kasedih jeung kasieun. Nya Nyai Bener Nyai, ulah cerik kan ieu mah keur ngobrol nyaritakeun sagala rupana supaya Nyai apal. Kan berenang ketemu aya kitu kieu teh moal rewas deui ari geus apal teh ayeuna mah. Harita BNI oge langsung nyarita bari diukna teh pindah ngadegetan Lisnawati tuluy nangkep awakna. Nya ayeuna dengekeun ye ku bapak bakal diceritakeun sagala rupana. Mangga bapak mangga uhun, sanajan sedih sareng sieun oge abdi penasaran na kumaha geuningan bapak sareng emak nyarioskeun bapak sareng bapak sareng ibu abdi ngamusuhan salira duaan. Kumaha teh mana caritana? Ceuk Lisnawati atuh geus kitu mah Mang Omon teh drek-drek nyaritakeun sagala rupana ti awal nepi ka akhir. Eueuh anu dikilungan saeutik oge atuh nepikeun ka Lisnawati colohok bari jeung cerikna teh harita geus teu katahan deui bae kulantaran teu nyangka geuningan kitu kaayaan kolotna ka Mang Omon jeung BNI teh boga niat teu hade hayang ngaruksak sagala rupa kahirupan kolot calon salakina. Aduh Gusti nah leres eta teh sanes mu direkayasa bapak emak abdi mah. Aduh Gusti kumahanya abdi mah bingung. Aduh kedah kumaha tos kieu Akang, abdi bingung Akang. Harita Lisnawati langsung ngaguguk cerik balilihan dina tangkepan BNI anu ngusahakeun ngabeberah hate eta wanoja. Aduh dedeh teuing Nyai, dedeh teuing keun Akang oge cek Akang we kumaha sajan rek kitu kieu oge Akang mah tetep cinta ka Nyai ulah hariwang. Nya Nyai bapak jeung emak oge ngan saukur nyaritakeun sagala rupana, lain rek ngalarangan hubungan anjeun duaan. Dari ari ka cinta mah moal bisa dilarang ku saha-saha,
ngan Nyai supaya nyaho kumaha kayaan kolot Nyai teh sikepna ka indung bapak lalaki anu dipikan nyaah dipika cinta ku Nyai eta pamaksudan emak jeung bapak mah. Cek BNI bari ngusapan tonggongna barang keur kitu teh kadenya di luar anu cocorobokan. Woi Sarmon, keluar sia, keluar, geus waktuna urang adu harupan. Gablek naon sia teh umon, keluar sia, keluar goblok, keluar, keblig, keblig, keluar, keluar setan. Lamun teu keluar, ku dewek ieu sia diduruk sia, keluar yo dewek Dirman. Bapak, ya Allah, Bapak, eta geuningan. Ya Allah, na bener eta teh Bapak. Aduh Gusti. Harita Lisnawati bu awakna teh ngadeg-deg bakatku sedih bingung jeung sieun sagala rupa campur aduk dina jero hatena. Sabar Nyai, sabar keun ayeuna makan sagala geus bukti tuh kan kakara oge bapa nyarita ayeuna bukti pisan kadenge ku Nyai ayeuna cocorowokan kitu bapa Nyai teh nangtang ka bapa. Cek Mang Omon bari nangtung. Woi Sarmon sia lain kalahkan cedok bae atawa sia teh tewani yang harupan dewek, keluar sia, keluar goblok, keluar, keblig, keblig. Harita Juragan Dirman teh di luar terus-terusan nenjerak bumi kacida ambokna kulantaran Mang Omon can aya keneh bae keluar. Waktosna kabojeng Syekh cag urang tunda dugi ka dieu heula. Kumahanya carios salajengna sareng deui rek kumaha kaayaan hubungan Lisnawati jeung si Ucil kahareupna. Komo deui dina waktu harita aya Juragan Dirman ngajorag Mang Omon jeung direk kumaha lamun Juragan Dirman geus apaleun di imah Mang Omon teh aya anakna. Ayeuna urang tinggalkeun heula dugi ka dieu, insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.